Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng siang sadayana abdi salah rencangan abdi di kelompok 2 hayang ngedamel video wawancara bahasa Sunda temana nyaeta kabersihan lingkungan sakola. Serta acana ngucapkeun nami abdi Zahra Herunisa, nami abdi Nami abdi Neriza Nurdiani. Nama abdi Devi Zakianti. Kami abdi Raska Mustafa. Kami abdi Resman Ramadan. naon wae macem-macem bungkah diusulkan kabeningan urang sadaya saha wae anu kedah dilibatkeun tina kabersihan lingkungan sakola. Sadaya warga sakola guru staff dan para institusi gawe babarengan menjaga kebersihan lingkungan sakola. Di bagian mana wae unseureun pemerintah di lingkungan sakola. Dina talang jeung dina paranjang saluran masjid. Iraha waktu efektif kanggo ngalakokeun kagiatan kabersihan lingkungan sakola. Eta ieu Permenas KBM nalika mulih di sakola. Kunaon kasadaran siswa-siswi kanggo cicing lintas kana tempatna masih kagolong rendah. Rasa tidak kuat dijawab kumaha dampakna jeung kurangna informasi ngeunaan koleukeun punten. Kumaha cara anjeun ngajaga kabersihan lingkungan sakola? Nyaeta pikeun perintah bubuhna tempatna, melaksanakan pikeun kelas, kurangan pemakaian plastik, jeung miara tumbuhan. Sakitu wae video wawancara kita 2.